Kanca mitra sadaya niti wanci nu mustari ninggang mangsa nu dipalar sampurna cunuk waktu nu dipuluh rahayu. Pagelaran wayang golek sawengi jeput wengi ieu baris digarap ku kersana Kidalang Dadan Sunandar Sunaria putra Giri Harjatilu. Dina wengi ieu Kidalang baris medar carita atanapi lalakon dina judul Jakatawang Antasena. Sakali deui Kidalang baris medar carita atanapi lalakon dina judul Jakatawang Antasena. Anu diguar seukur gambar, anu dipedar seukur nalar, piolaheun dina polah pilakuan dina lampah, malar katimu rupaning mustika hirup nu ngancik dina rasa nu katitipan. Pijalaneun tatapakan dina eueuhan jalan, nangtung dina kacinekan galur. Mugia ieu tongtonan sing janten tungtunan sarta aya guna tur mangfaatna kanggo urang sadayana. Pamungkas ti rombongan wilujeng nongton dugi katutupna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saha nu bade ngahibur di Bapak Karim kali Ibu Utin teh Mang Ali Panti putra kiri Harjati Lumang Raja. Tina pangajakna jaman
kasenian jasana sanes lumayan pokoknya yang toh hiburan ngaregetkeun duduluran
panglipu menan alah Kang Abu Ayah Kang Abu. Pujangga boga wiwitan nyipta seni pawayangan Gera Bapak Karim Ibu Uti mi banda hiji gambaran mun urang eling wiwitan tang tumo kamalinaan laku sok make aturan sakala rejeng lugeran alah Bapak Guru Yayan Winu Haji silakan ing kahirupan rumingkang di pamangan bos amung simpai jaya rumingkang di pawenangan sadaya kerasa pangeran kasadaya eta kasadaya alah Bapak Rusnadi wayang musik kudalangan jalma hirup ku karasan lah pakades june simbol dina seni wayang nirjalma nukuman lendang Pauli Sukasari Ki Gusti Magung abdi teh mundut pitulung mugi dikiatkeun iman tepikeun panggoda setan alah Bapak Barnas boga ciri anu pasti gerak bapakku ibuku Sukasari watak nu ngancikna diri wayang simbu gerak manusa wayang simbu wayang simul ker manusa Pak Haji Robi bos bengkel wayang simul ker manusa masing-masing tesarua Bapak Haji Sikina Cikaka gumelara di alam dunia boga watek beda-beda Mas Purwila Nagara Pak Guru Acim Cikadu boga watek beda-beda dunungnya sok beda
kabubuh kapangun rap madep kadia purwa sinenggi mantraya winulan iya sesosoroting gantinang pamutusin cinarita tedak saking pundi-pun dados tandaning carita iya kukung gebang siwa lantung denayu kadenayu ayu dua anak cukup bapak caki pada tetes tumaretes kang tinaretes sanana astaga enggak wiratan lan patra cimuncang ka Pancasari Kecamatan Panu banget percuma kurang ngehiji laksanakeun pangwangun Mendra winulan sastra tinuara alun panjanging ngawuwusin nenggi kanda Purwatara Dupi basane Purwa hartosipun wiwitan Dupi Tara itu carita boten wonten malih kejabi di mana kula di hiji padepokan anu katelah ieu padepokan teh Kiki Sik Nirmala aya salah sawios sesepuh dia Kiki Sik Nirmala manusia wangsa sagara kakasih resik mintuna dina danget ayeuna kasondong ingkang putu anungan hiji-hijina putrana Dewi Urang Ayu putrana ieu Resi Mintuna kakasih Raden Jakatawang anu tungkul kamalik lutat mah narimang sabda adrih ningali pamor ingkang nanging sadaringipun ngandika pene-pene raja pene guru bakal guru dadi
ada hiburan seni suara.
Bapak Karim, Ibu Utin, Wilujeng tepat. Cukup sauyunan masakan. Pagelaran Bapak Uli Sukasari, pagelaran daseni wayang, Dasani wayang golek anu dipintonkeun geninganan ku kidalang. Sindir pawayangan Bapak Sekda Kabupaten Kuningan, eta sindir tekad kerangelingan urang ari sangkan ulah kajongjonan ngabarung pamisteri mustaqim bagawa salah jambe ngabarung tanpa ugeran wayang dengan usiloka Pak Haji Robi bos bengkel siloka mah hirup jalma eta wayang hirup Ibu Haji Robi hari kudalangna jalma hirup kubus biama lalakoni pawayangan Mas Joko Audio Putu Jaya mangrupa hiji gambaran sifatna jalma bibanda apes jeung jaya mang ditedaran samanya simpul dina seni wayang di jalma nu kumalenda aya bagikeun lalakon di pawalangan lah kang sarkawi gobol nu dibawa ku kidalang najan carita baheula Pak Guru Acim jika dueta simbol kerjaman ayeuna sasmitana dina wayang contoh kerajaan luang jadi contoh nu hadena Bapak Dokter Haji Dian Rahmat Januar pikeun enteung nu garoreng pasinten nyanding hadiring sekarna nyanding pepeling ayeuna mah nyanding tas dening didikan rohani lan jasmani lami-lamingan dikakwa daling lisan mekaten pengandikanipun resik mintuna ngahaja ngaking sirlingi ingkang putut Jakatawang ide buah ati kembang soca mustika eyang di pawunangan Jakatawang anu payus dipiagul kalayan dipikareus ku eyang coba menta lingih nakahareup eyang sangat sono nutaya papadana kapayun lenggahna ngir tapi nodama wayah dalam Jakatawang nampi kana pembagi salira
kalaya nyuwun katampis mah pangabakus koh nu panjenengan salira eya ujas duti hidup dak terima dening tangan loro kiwa lan tengen disimpen di pulung ati pun dehing mastaka ngir hatur nuhun eyang kali perkawis naon tina naon rupiah kalepatan muga ageng sewet cukup lumur jemar hapun tena anu kateda eyang tina soal kasalahan timalan ari urusan salah tong boro hidup budak ngora anu masih kene jag-jag waringkas anu masih kene belek kesenteng ari urusan salah masanajan eyang oge anu geus sakieu kolotna sakieu geus rarempona loba ditinggalkeun kunu ti heula ceuli geus kurang denge panon geus kurang awas buuk hideung jadi bodas kulit cangker jadi kenyot cinekna eyang teges kolot malah barudak mapan nyebutna ge aki-aki masih keneh kakenaan ku salah sabab naon ari salah jeung bener eta geus ngajadi busana pikeun manusia anu gumelar di alam pawenangan ieu nya leres malahan ari manusia teh tungku tempat kaluputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti sajam robah janji isuk rajin tara kapake sore ku hal eta dumasar kana hal eta kewes tur pantes lamun urang papada manusia saling hampura nya leres ulah ngarasa aing pangbenerna ulah ngarasa aing luhung ku ilmu jemar ku panalar sugih ku pangarti kaituna jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasa nya leres anu balukarna kulantaran ieu hate marojengja pinuh kurasa bener dina dirina kadang-kadang teu ngajen kana kasalahan batu teu ngajen kana pendapat jalma nulian murugul dina hatena ngarasa aing ieu bener lolobana nyalahkeun batur lolobana ngahukuman wae batur padahal tadi geus didadasaran ari jelema teh cicing dina hiji martabat sok kabeneran jeung sok kasalahan bener wae lain malaikat salah wae lain setan nya da urang mah kabeneran jeung kasalahan ta eta ilaharna manusia gumantung dumasar kana hal eta urang wajar papada manusia teh saling hampura da eueuh jelema anu bener wae nya leres pasti geus hiji kapastian kodrat nomor beng alam manusia pasti bakal salah bahasa umum geus netelakeun eueuh di jimat anu pangampuh-ampuhna di jagat raya pramudita ieu iwati saling hampura antara urang jeung urang rek tidak di jimat anu ampuh kumaha ieu hampuraan sabab naon ari jelema anu hampuraan hartina jiwana teh jembar jemar manah sedangkan jemar manah teh sakirangeunana teh bersih hate ari jelema anu bersih hate reka mana keur di mana
keur kumaha bakal dijamin kasalamatan anak kudu murbeng alam. Nu matak geura bersihkeun heula ieu hate, matak bagja pisan manusia anu geus bisa ngabersihkeun hatena. Nya, leres. Ulah aya gantar kakaitan dina hate. Ulah teuas ieu teh hate teh hade jelema nu menta hampura leuwih hade jelema nu ngahampura. Ulah nyungkelit, ulah ngukut penyakit hate anu nyangkaruk dina kalbu, ngajengjen dina angen-angen, melit ngalit ngaruruhit dina hate. Penyakit hate anu mana nyata penyakit hate anu kasebat nyungkelit atawa dendam. Bahaya. Di mana-mana urang geus kaancikan rasa dendam ka batur, bakal teu ngeunah urang hirup di dunya. Moal tenang ieu jiwa, gampang kakeunaan ku panyakit boh lahirna boh batina. Tina panyakit hate anu ngukut ka dendam, kaituna bakal nungtun Raja Wisuna Ramat Kamale kana panyakit fisik oge bakal mangaruhan. Sabab ari panyakit dendam urusanana jeung hate, kaituna urusanana jeung pola pikir manusia, sedangkan penyakit gegedena 80% tina pikiran, 20% tina dahareun, da penyakit mah gegedena tina pikiran. Lamun urang boga penyakit hate, dijamin penyakit fisik maka gampang kakeunaan urang. Darah tinggi teh mah tina darah tinggi kaituna Ramat Kamale kana jantung teh mah stroke teh mah tuh nu matak geura olah ieu pikiran urang, geura olah ieu hate urang, teu salah katerangan mah bagja pisan jelema anu geus bisa ngabersihkeun hatena. Ieu katerangan nu murbeng alam. Baka bagja lain lahir wungkul tapi batin dunia akhirat bagjana di mana-mana urang geus ngabersihkeun hatena, coplokeun gantar kakaitan dina hate. Nya, leres. Nu matak sok ti ayeuna geura hampuraan. Ulah nepi ka urang teh jeung dulur teu akur jeung baraya parasea jeung tatangga teu wau. Bahaya. Sedangkan ari manusia teh makhluk sosial, hartina makhluk sosial teh makhluk anu teu bisa hirup sorangan. Moal lepas tina jasa jalma anu lian, moal aya jelema anu bakal bisa hirup sorangan. Saling ngabutuhkeun jelema mah. Ngabutuhkeun tanaga nu sejen ye dengekeun urang koreh we supaya kaharti, supaya rumasa diri yen ieu diri teh gindingna teh nyaeta ku pamere batu. Kumaha? Tina sangu sahuap anu dihuapkeun kana sungut urang, sakali-kali mabayangkeun tapakuran tina sangu sakepeul anu dihuapkeun ka urang sabara puluh jelema anu geus kabantuan, anu milu anil. Nah anjeun rumasa anjeun melak pare henteu, saha batur tu rumasa ngarametna henteu, saha batur tu atuh ngoreana we ieu mah henteu, saha batur tu tina sangu sahuap anu mopok ke galengna, anu mopok galeng ngilu mopok henteu, saha batur tu sabaraha jelema can di desa nate ku batur diheleran dipoe jeung sajamana dipanen jeung sajabana atau kadieu we deketna ngilu ngisikan henteu, saha batur tu batur keneh ta batur geus gede ayeuna jasa da ka urang, ayeuna urang ka batur kumaha. Nah harek nyaci
nah harek sirik widik jahil kaniaya iren panasten dudupak perumpak umpat simuat takabur ujug riat takabur jeung sajabana. Waduh tuh tina sangu sawwa nya leres nu matak sok geura manfaat di diri teh ka batur di antara naon geura hampuraan heula ka batur ulah ngukut rasa kadendam tak kamari geus lebaran apanan urang can lila haneut keneh beres puasa beres digodog dina kawasan di muka hartina godogan pembelajaran dipungkasnya tak lebaran saling hampura leres pernah ngadenge dina lebaran aya nu parasea teu aya pernah dina lebaran ngadenge dordar parasea batur salat id ieu mah kalakah parasea teu aya anu taburan teu aya naon sabab dina poe lebaran kabeh aman margi naon sabab dina poe lebaran kabeh jelema ngaku salah kabeh dina poe lebaran teh nya ngarumasakeun diri salah nepi ka didramatisir kadang-kadang dijieun tradisi indungna calik dina kursi sujud anakna ka indung jeung kanu jadi bapak nepi ka kadang-kadang humas suku nu jadi indung jeung nu jadi bapak hate nu kitu teh luar biasa ngan loba salahna teh sahari taun dina lebaran nungkul kituna teh formalitas tilu poe we teh dinya apa omong-omong deui teh komo mitoha ka minantu mah katuruk-turuk minantuna pi ka sebeleun deui pagadagan minantu ngapoe ngan selot teh jeung selot nya leres da moal anu aya moal anu beunghar tina judi moal da anger nu beunghar mah banarna komo ieu slot geus diatur dina komputer nepi ka mamana ge moal bisa cenah eta dimeunangkeun sakali pang bibita eta mah pang bibita eta mah supaya da panas begitu mah nya sok lolobana mah aing depo ungapoe aing ngawede henteu ayo hengarap maraban banar pamajikan diantep nya dana we ngabeukahan pamajikan begang ayo we maraban Zeus nih ayo maraban Zeus moal anu beunghar tah kusababna nu matak agama mah teu salah-salah teuing maha benar Allah dengan segala firman-Nya sadaqallahul adzim bener pangeran menyarek judi teh haram teh kumaha sok buktina lolobana loba anu awut-awutan tina judi rumah tangga ekonomi jeung sajabana loba anu cerai gara-gara tidinya tina selot tina berita aya sabab naon panas hawana dina judi mah hayang deui tungtungna unyam-inyem ka batur kadang-kadang nginyeman ka Bang Emok Bang Emok teh hampura ieu lentah darat nyedot bunga anu sagede-gede deh tuluy bertamah lolobana nepi ka kaituna ngagadekeun sertifikat iman kadang-kadang nepi ka ituna aya nu ngagantung maneh gara-gara tina selot kamari berita rame leuheung ngagantung maneh eta geus anu ripuh mah cicing buligir di sisi jalan bari Cicidug
bari maladogan kaca batur nya leres tuh aturuk-turuk deh minantu le salian ti selote pagawean ungapoe ngan nguseup jeung nguseup Musepan. loba tukang nguseup di dieu jadi teu kenging nguseup lan kumaha jadi teu kenging nguseup kade kaula mah lain teu meunang nguseup tapi nguseup wae aing nguseup mah teu nanaon da eta mah hiji hobi kadua olahraga nguseup mah keun dibantuan tukang nguseup tenang malahan nguseup bakal jadi ibadah ya nguseup bakal jadi ibadah kumaha lamun niatna ieu nguseup rek nganapkahan anak pamajikan rek maraban anak pamajikan di bendungan di leuweung di hanjiran di teu naon ari meuli mah nah anu teu meunang mah judina ari nguseup mah teu naon teu naon nguseup mah nya tah pinggiranana meureun kade ceopatna tuh jadi sekali deui dina lebaran kabeh teh ngaku salah sabab jelema ngaku salah nu matak araraman nu matak sok geura tawadokeun diri we geura rumasakeun diri yen ieu diri teh naon bobolokot ku dosa ulah ngarasa aing pang benerna ulah ngahakiman batur dawa tugas manusia pikeun ngahakiman diri batur da tugasna manusia mah pikeun ngahakiman diri pribadi nya leres ngahukuman diri pribadi manusia mah sabab saayat sakalima dina katerangan saeutik oge eueuh fungsina pikeun ngatur diri batur da ayat yang sakalima aturan ti pangeran teh pikeun ngatur diri gubragna agama teh pikeun ngomean akhlak saha akhlak urang akhlak pribadi da ka batur mah hampura ngan saukur nepikeun ngelingan ari hukumna nepikeun digugu syukur teu digugu ieu hate ulah pipilueun amak ulah jadi geuleuh sabab naon sabab taufik jeung hidayah eta hak prerogatifna nomor beung alam eta hakna pangeran ulah nyanyarwaan pangeran maneh make jeung geuleuh kanu boga dosa ulah suduk kudu karunya nya leres ulah goreng sangka ke batur teh kudu bisa wijaksana di mana perkara anu datang teh naon bae ayana nu kadeuleu nu kadenge nu katempo sagala rupa anu katingali ku urang eta kudu jadi ilmu lamun teu jadi ilmu rugi diebrehkeun tanda-tanda kaungan pangeran teh supaya ngaleuleskeun ieu jiwa leuwih deket deui kana karsa jeung pangawasa nu murbeng alam hartina nyerek deleg teu aya di pangeran salian ti Allah gemlengkeun sagala rupa perkara datang ka urang teh pikeun ngadidik jiwa urang nepi ka mana urang ieu jiwa nah harek marojengja atawa moal di mana datang perkara anu datang waduh contoh ieu mah loba keur diuk di sisi jalan aya motor tarik make RE King jelema teh ngeng RE King teh tarik kepada eta mah pajonang tungwe nyarekan goblok sia cing cilaka sia tarik-tarik teuing setan contoh ieu mah nu nyarekan dawuh nu lemes nu nyarekan mah leres tak ulah waka kitu buat teuing manehna ngebut teh inungna maot buat teuing manehna ngebut teh meureunan pamajikanana rek ngalahirkeun buat teuing meureunan ngebut teh di udag lising
Boa mula sayang KWC. Tuh, kudu wijaksana lamun anu kitu teh. Mudah-mudahan cing salamet lain didoakeun cilaka. Positif deh sabab doa bakal balik deh ka urang kade. Lir ibarat meledugeun bal kana tembok bakal balik deh ka urang. Nu mata kade sasangat-sangatna leuweung moal leuwih sangat tibatan sungut kade. Saseukeut-seukeutna pedang moal leuwih seukeut tibatan letah nu mata kade. Di kadek mah anjeun ayeuna di kadek we yeuh. Aya nu ngadek leungeun. Sabulan cager deui. Lamun teu parah. Ya, leres. Tapi lamun anjeun dicarekan ku batur, dihina ku batur, ku letah batur, kadang-kadang rup ku padung, rap ku lemah, katurban taneuh beureung, moal leungit ka nyeri hatean ku eta. Hodu. Tuh, nu matak jaga sikap urang. Ning hareupan batur kudu kumaha, kudu merendah tuluy urang teh. Tingari pare leuwih loba leuwih tungkul. Leuwih ngeusi leuwih tungkul. Di mana leuwih ngeusi leuwih tungkul hargana ge leuwih mahal. Bakal loba elmuna, di mana loba elmuna bakal mahal anjeun. Hartina boga kamahalan boga harga diri anjeun. Leres. Ya, leres. Nu matak yuk urang budayakeun di budaya hampura teh nya. Leres. Satuluina kahareup ieu mah kahareup yang rek wawadi khusus ka hidup incu eyang. Anu ngan hiji-hijina Jakatawa. Sabab eyang teh boga anak teh sarua ngan hiji-hijina awewe nya eta inung maneh. Dewi urang ayu. Leres. Ieu teh moalna naon urang bangsa lauk ngomong kieu. Moalna naon itu bangsa lauk ngomong kieu. Kade lauk soteh urang bewujud hate mah manusia. Sabab pangeran mun teu na ka jelema teu gumantung kana rupa jeung pangkat. Tapi pangeran mentena ka jelema gumantung kana kabersihan hatena jeung gawe anu soleh nyata ngawujud pembaktian jeung pengabdian di jalan karidhoan mantena. Ya, leres. Dengekeun kasih. Leuwih hade jadi jelema bodoh. Digamarkeun ku budak angun anu hina dina. Jeung tibatan urang ayeuna jadi pamimpin anu sulaya tina baya jalir tina jangjina luncal-linci luncat mulang udar tina tali gadag. Ya, leres. Sabab naon? Teu saeutik dina zaman kiwari jalma hayang jadi pamimpin teh nganyukupkeun dengan untung tina enteng. Neangan kasempatan tina kasempitan mukmak pribadi na tanpa malire karena amanat penderitaan rakyat. Ya, leres. Umatak lamun hidup jadi pamimpin ke kahareupna kade. Kudunya ka rakyat bener-bener celik putih celak herang. Kudu bener-bener anjeun ulah akon-akon nyaahna ka rakyat teh. Ulah nguciwakeun rakyat sabat pamimpin dipilih ku rakyat digedekeun ku rakyat digaji ku rakyat nu matak hiji pamimpin sakali-kali ulah yang diistimewakeun ku rakyat tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyatna. Kumaha carana pamimpin ngaistimewakeun rakyatna? Kumaha? Pamimpin kudu mineng nguriling ka tepi wiring anya cerang ka padesaan. Ulin ka kampung-kampung kudu loba ulin di kampung pamimpin teh lain di kota unggul dapuguh di kota papanganjerkan tapi kudu loba anjeun ulin di kampung anu tarap kahirupanana kadang-kadang koreh-koreh cok. Sabab eta nu bakal ngangkat harkat derajat anjeun salaku pamimpin. Tingali pamimpin teh sakali-kali nguriling lain sakali-kali kudu mineng bisi aya rakyat anu teu dahar. Bisi aya rakyat anu kalaparan. Leres. Bisi aya rakyat anu gering anu hese ka rumah sakit.
kulantaran biaya rumah sakit apung-apungan, biaya rumah sakit gede sabab ayeuna mah geuningan baca jeung karasa yen sehat teh mahal. Mahal sehat teh nu matak tepungan di mana-mana anjeun jadi pamimpin, tepungan masyarakat teh sakali-kali mah sare di imah rakyat di imah anu dengdek. Kumaha rasana sare di imah anu dengdek? Di mana geus didinya sare wayahna isuk-isuk omean imahna cing alus. Bisi aya rana anu teu kaparaban. Bisi aya nini-nini anu jompo aki-aki nu geus teu bisa mananaon, buru-buru datangan ku anjeun salaku pamimpin. Ieu tugas pamimpinnya tapi keun nyampurnakeun kahirupan masyarakat. Ulah cicing wae dina kursi jadi pamimpin teh. Era-era. Nya. Keur hayangna papan urang teh ngadak-kadak jadi pengemis. Pengemis kumaha? Pan keur hayang jadi pilih mapan jadi pengemis kabeh oge menta rakyat ka rakyat mereka ngabelaan melihan sembako keur dina mangsa pemilihan merean duit deuteut jeung rakyat jalan butut di omean aing geus ngajedog jalan butut di ararantep aing geus kejengleng jadi pamimpin hare-hare tah di dieu ti balikna loba ti balikna teh bayahna di mana hidup jadi pamimpin wayahna kudu mineng ulin jeung rakyat ulah mineng ting ulin ka luar negeri kahamur-hamur duit negara teh salurkeun ka masyarakat nya leres di mana anjeun datang gegeden luhur datang di mana anjeun jadi pamimpin negara lamun datang ka hiji kampung hiji lemur ulah nyapikeun urang lemur ulah ngahesekeun urang lemur. Da ayeuna mah lolobana datang pejabat teh geuningan di lemur wah di aya-aya masak itu teh mah masak ieu teh mah hayam hiji oge aya dipencit aya pejabat teh tangke mah anjeun ulah kitu jadi pamimpin teh murek datang ka masyarakat datang ka kampung-kampung wayahna masak cing gede neangan sembako anu loba bere ka masyarakat lain masyarakat mere dahar ka si lain bagikeun ka masyarakat dahareun jeung sajabana hibur masyarakat teh bawa seniman-seniman ka kampung teh sabab masyarakat teh mengawangun masyarakat teh lengan saukur infrastruktur dahareun jeung sajabana tapi jiwana pikiranna kudu dihibur jiwana kudu diparaban batinna kudu diparaban di antarana hiburan anu sifatna positif. Can ngangkat harkat derajat seniman di dinya tangap seniman anu aya di dinya teh lamun aya pejabat datang teh ulah nempo alus jeung henteu na da relatif alus jeung henteu mah seniman mah ditongton ku pejabat ge geus atoh ulah dihare-harekeun nya sae ke sakedap kitu ieu naon ieu teh asa teu nyararamung salira teh teu nyamung kumaha salira ngabahas ngeunaan kapamimpinan ka kaula bener apan uninga ku anjeun kaula teh putu salira nya ieu di wiku di mana kaula bakal jadi pamimpin kasep Jakatawa naon eyang ngomong kieu teh sak benerna aya patula jeung patalina purwa hidup di king silingih ku eyang teh kasep naon ieu teh eyang teh yuda-reuda weh kunaon eyang sabenerna mah hidup teh kasep aya teueuh pamimpin hidup teh kasep teueuh ti mana kalau pamimpin apan salira teh wiku di dieu resi guru palingnya kaulah jadi guru deui. Tua. Kasep. Sabenerna yang terek balaka poe ieu teh menang tafakur, yang teh menang tadakur jeung tasakur. Naon teh ieu kaulah teh tepuguh ieu. Eyang teh ana terek balaka ngan saacana eyang hampura lamun eyang salah rek dihampura
Dihapunten eyang bener ya. Nuhun kasih. Ngan ieu waktu nak meureun koyang rek dibejakeun ayeuna perkawis naon. Anu aya patula jeung patalina bieu hidup nyaurkeun eueuh hubungan anjeun jeung pamimpin sabab padahal mah ieu teh gede hubunganana. Ageng kumaha? Sabenerna mah hidup teh bener aya teuleuh pamimpin. Turuh ti mana ari eyang? Kaula mah hiji, kaula teh pan siluman lauk. Kadua, kaula teh putra salira. Oh, putu salira teh ibu urang ayu. Teu aya darah biru, teu aya darah pamimpin ka kaula aya kasep. Di Kangjeng Rama nyata naga baruna. Apa neta mah? Teu aya hubunganana kaula mah. Kumaha sabenerna mah nu disebutkeun ku anjeun bieu naga baruna teh lain bapa anjeun anu asli. Kangjeng Rama naga baruna teh sanes Kangjeng Rama anu asli lain. Loh. Saha eta mah sabenerna bapa kukut. Bapa angkat anjeun sabenerna mah bapa hidup teh lain bangsa lauk, lain wanusa wangsa sagara, tapi teges bapa anjeun teh lain siluman, tapi bapa anjeun teh manusia jakatawang. Ai. Hakeun era hamidanget. Hakeun era midanget tingkang kasaurane yang ya kasaurane yang ingkang samyang ngalaga jadi Kangjeng Rama teh sanes bangsa lauk manusia wangsa sagara lain bangsa manusia. Waduh, yang saha bapak kaula teh salaresna? Urang mana yang bapak kaula teh? Dasar. Ieu teh kasalahan inung maneh jeung bapa maneh baheula. Ai inung maneh bogoh teuing ka bapa hidup. Inung maneh teh keur ngora ulin ka darat ka walungan aya jelema di walungan teh meureun kasep ongko inung maneh teh sarua da geulis aya kaluar ti luhur mana jelema inung maneh teh jiga manusia der weh meureunan melakukan naon jumba kitu we da maneh teh geus dewasa meureunan pan mana gesok nempo lauk paus jeung lauk paus geuning hari teuing. Melakukan SKJ. Ahadean bapak ieu inung maneh teh jeung hiji jelema. Tak ieu jelema teh lain jelema samanea. Jadi jelema samanea lain ieu jelema teh darah biru. Ningrat turunan raja. Jadi anjeun teh lain anakna naga baruna tapi anjeun teh teges anakna jelema nu matak tingali awak maneh kieu beda jeung batur jeung lauk-lauk anu liar jeung wangsa sagara anu lian beda. Saha Kangjeng Rama teh ya bapa hidup teh kawentar anak raja nagara gede. Nagara mana? Nyaeta bapakna teh raja negara Astinapura. Aki hidup teh nyaeta raja gede raja Astinapura. Anu kakasih Pandu Dewanata. Eyang Panu, Panu Dewanata kasohor. Raja luar biasa. Ari Panu teh boga anak nyaeta
limaan lalaki wungkul disebut teh Pandawa. Oleh Kangjeng Rama tah Bapak hidup teh kaasup kana eta limaan anakna Pandu Dewanata nyata Pandawa teh. Saha aya Kangjeng Rama teh saha kakasihna. Jadi tegas anjeun teh aya darah aya turunan raja mata aya ngomong-ngomong pamimpin teh da yang yakin ka hareupna anjeun bakal jadi pamimpin. Saha Kangjeng Rama teh Pandawa sab nomor 1. Bapak hidup teh nyaeta Pandawa nomor 2. Saha namina teh heula. Ari Pandawa teh 5. Saha wae nu kahiji Yudhistira ayeuna jadi raja di negara Amartapura. Nu kadua teh Bapak hidup saha teh heula. Sabar. Nu katilu teh mang hidup teh kakasihna Arjuna panengahing Pandawa. Ta eta mah pangkasepna cenah. Mode tukang suling meureun di dieu mah. Oh, disawer ke tukang suling jarum coklat. Dupi anu kaopat, tah anu kaopat mah jeung anu kalima Kemar. Kemar. Saha lamun teu salah mah Upin Ipin gitu sia teh. Oh, Nakula jeung Sadewa. Dupi Kangjeng Rama tah Bapak anjeun mah nomor 2 Pandawa nomor 2 kakasihna Bima. Barang Raden Jakatawang nguping nami Bima ngadak-ngadak dina manahna aya rasa anu luar biasa tiis kana ati melit ngait ngaruruhitin nami Bima dina manahna bari jeung teu karaos cai soca ngayemeng ngeclak maseuhan pipi. Kangjeng Rama teh Kangjeng Rama Bima. Bapak hidup teh Bima Jakatawang. Pandawa nomor 2. Kitu kasep teh ieu teh aya teh ngarasa dosa ti baheula ieu teh. Disumput-sumput teh naon sababna teu meunang ku inung maneh. Rahasia da Bapak maneh ge teu apaleun, inung maneh ngakandung hidup teh teu apaleun. Ngana ku hidup teh inung maneh teh teu apaleun da mimiti ditanya ku eyang teh inung maneh teh keur uo. Babalongkengan utah ku uyang teh hanas dibere antimo da bisi mabok laut. Sanajan urang wangsa sagara dari sok mabok di laut geuning. Waduh, lajeng balaka inung maneh teh ieu teh nganeg kaula teh cenah. Ku saha ceuk eyang teh? Ku Bapak hidup. Jeung Bima ge teu apaleun ulah nyalahkeun Bapak hidup kasep, da teu apaleun dirahasiakeun ku inung maneh. Dirahasiakeun ku inung maneh sabab era boga salaki bangsa manusia. Wangsa sagara ka bangsa manusia tak iya jadi aib keur urang tapi keningan saprakna gubrak anjeun luar biasa hidup Jakatawang anu luar biasa. Eyang teh ieu teh ngarasa dosa ti baheula sabab naon hiji meureun hidup kudu apal indung kudu apal Bapak nu ngayuga. Sabab ridona pangeran teh aya dani rodona indung jeung bapana. Pangeran mereka hampura ka eta jelema lamun eta jelema tanpa meunang ridho hampura indung jeung bapana. Tah hidup teh wayahna kasep Jakatawang eyang geus badami jeung inung maneh nepi ka ceurik inung maneh mah mung ka dieu mung nyaksian hidup ceurik teu tega bisi kumaha onam tageuningan ari hidup aya geus sadar mah teu amek ka Bapa maneh
Henteu yang justru kaula teh hoyong pendak sareng Kangjeng Rama tageni. Ieu nu dipiharep ku eyang luar biasa kasep Jakatawa. Bubuhan meureunnan dididik gunung maneh hate luar biasa. Ulah nyalahkeun bapa maneh da teu apaleun. Keun anu nanggung dosa mah nya mah lamun kasub dosa bapa maneh we jeung indung maneh da maneh mah teu ngilu dosa. Eueuh anu disebut anak jadah teh eueuh, tapi anu aya mah indung bapana anu haram jadah. Nya. Leres. Tah wayahna lamun anjeun niat hate hade dina hate anjeun hayang mangihan bapa hidup eta nu dipikaharep ku eyang. Wayahna hidup gede geus dewasa eukeun. Wayahna geura init kaitu kadaratan. Geura tepungan bapa maneh rek ditarima rek henteu nu penting Bima kudu apal. Bima teh boga anak nyata hidup Jakatawang. Waduh di mana ya? Tah cenah mah Bima teh ayeuna teh di Nagara Amarta. Nagara Amarta, tah Raja Amarta teh nyata Prabu Yudhistira ulah hidup. Jadi tegas hidup teh darah biru. Aya turunan raja. Leres tah wayahna teangan ka Nagara Amarta, teangan anu ngaran Bima bejakeun kitu. Lamun teu ngaku mah bejakeun hidup teh putrana urang ayu. Dewi urang ayu, pasti ngadenge Dewi urang ayu, bapa hidup bakal apal kana urang ayu. Kege bakal seuri. Waduh. Sok sae ya. Iraha kinten-kintenna kaula kumaha maneh we. Dayang merek nyaritakeun teh kitu hidup kudu apa, sakali deui kudu apa. Jeung Bima sabenerna supaya teu gede ting dosana kudu tanggung jawab Bima. Hampura yang kerek balaka heudang ngadaguan hidup dewasa. Tadina mah bulan kamari ngan keur puasa bisi hidup batal tadina mah. Isina ganggu kana pikiran ai kieu mah geus lebaran meureunna. Sayang nuhun kaula parantos diwartosan ya. Hoyong teu kiat kalau hoyong penak jeung Kangjeng Rama Bima. Tak kitu. Nu dipiharep ku hayang ge kitu mudah-mudahan anjeun buru-buru panggih jeung bapa anjeun. Jig lamun teh marek ayeuna. Ayeuna pisan yang ayeuna nuhun ya. Sok daya waktu maka BG HD. Hade eueuh waktu nu teu hade, eueuh poe nu teu hade, KBG HD. Anu jadi teu hade teh nu ngeusian waktu jeung nu ngeusian poena. Nya, terus. Nu ngeusian poe jeung ngeusian waktu eta nu teu hade mah. Da waktu jeung sajabana mah eta mah hade kabeh oge. Nya. Lamun ditangtukeun poe ieu cenah bakal goreng, meureun loba jelema nu cilaka. Nya. Manya pangeran teu adil aya poe nu teu hade, KBG hade ngan anu teu hade teh nu ngeusian poe jeung anu ngeusian waktuna. Nya, leres. Sae yang kaula bakal kajugjug ka daratan heueuh. Tah lamun rek init ka daratan eyang rek mere ieu jimat keur anjeun ieu. Ieu teh naon aya? Ieu teh cupu. Lain tablet kade. Cupu bener. Lebetna naon? Ieu cupu teh eusina teh cai. Cai naon? Ieu teh cai ngaranna Tirta Madusena. Tirta Madusena. Kanggo naon? Ieu cai teh bakal hidup we di jalan. Bisi hidup maklum ka daratan da beda di daratan. Di daratan beda jeung urang. Bisi bajang pake atawa cilaka teh lamun anjeun raheut kucuran ku ieu cai lita deui. Sae atuh yang nuhun ya. Ieu teh malahan ieu cai teh lamun
kaparengkeun ieu mah ijabah pangeran asa anjeun bener ngadoana di mana aya makhluk anu paeh can waktuna mati lain dina wanci perlayak lain dina mangsana puwet umur lain dina waktuna di mana dikucuran ku ieu cai bakal hirup deui ieu kaluwihanana waduh luar biasa parantos dicobian geus parantos bener kasaha pan eyang teh di laut babaturan eyang teh siluman lauk layur ai lauk layur teh kaeurat ku jaring ku nelayan ngan lolos awut-awutan awakna teh dibawa we ka eyang eta lauk layur teh da apal eyang boga ieu cai lajeng dikucurkeun ku eyang eta teh lauk layur teh ku ieu cai damang maot teh tuluy atuh naha da geus waktuna eta mah malahan jadi pinang teh jengker nih malahan kitu jadi asin da kitu tapi sok ku anjeun mah mata kayang ti mimiti harita nepi ka ayeuna teu payu ngadukun teh gara-gara eta nya sae mangga aya di amanat aya naon aya di amanat teh yang kade lamun anjeun keur ini ti laut rek ka daratan lamun aya cacing ngarengkong tuluy kaituna aya kenuran tong dicapluk tong didahar nah eta pagawean tukang nguseup teh anak buah Uli Sukasari teh pokona mah ulah pokona mah aya nu seungit we anu seungit buleud seungit tong dihakan eta teh main esen teh ulah kabita we ku seungitna ulah dihakan nah ayang kantos tingali bibir ayang ancur teh gara-gara eta kiki teh eyang teh lauk garung sae eyang tah lamun aya seungit teh spray eta sinen tah moal teu salah sae jig bebeja heula naon seuri eyang teu tukang kendang ngaganggu wae si goblok gitu bebeja heula kainu maneh bejakeun geus ngobrol jeung eyang rek nepungan bapa hidup rupi amarta teh di mana nepi ka ayeuna eyang teh apa ngan aya beja we di amarta cenah cek naga baruna teh bima teh ngan eyang nepi ka ayeuna ge teh apa da naga baruna teh boleh kerkeun di mana ayana negara amarta pokona teangan di negara amarta tanyakeun bima da cenah moal bireuk pasti rapaleun meureunna puguh anak raja sae iya jig gira init gra lumampah cukrul makopi doa yang disagigireun sakali dipenta doana inung maneh ngan lamun anjeun ku bima teu ditarima ku bima teu diaku anak tong jadi leutik hate tong jadi dan teu jejerih kuno kararitu keun bae nu penting bima geus apal yen manehna teh boga anak hideup ayeuna anjeun teu diaku teu nanaon teu nanaon meureun eta kodrat irodati jik kitu urang alus manah we buat teuing meureunan can waktuna nya da manjing waktu sagala rupa oge nya sae ya rupina kaula bakal nepangan heula Kangjeng Ibu nyata bade nyukeun widi sakalian pidoana ti Kangjeng Ibu jig geura ini geura lumapah jug geura lumaku kasep Jakatawa ampura ya kasep ampura salila ieu jadi rahasia gede keur eyang ampura eyang kasep eyang kaula nu nganuhunkeun eyang parantos kaula diatik dididik ku salira eyang eyang teh ngajung jurigan wae ieu dosa eyang teh kasep ayeuna masa bucat bisul eyang teh baik kasep didoakeun rahmat sareng pitulung mantena muga manjing ngawajuraga supa ka hidup Jakatawa jig direstuan ku eyang salamina asal anjeun kayang manteng kahyang maha langgeng pasti bakal nyerengan kaselamatan jeung kamaslahatan terdiri anjeun sae eyang rampung dawuh tutas pangandika katigas kantun pinara bra bejakeun ka inung maneh nya ti eyang kitu dibejaan sae mangga permios
wiwitin nilayang Pormios eyang bra kasep Jakatawang pidua eyang disagigir bangga bra omat kainu maneh heula sae mah gerak aku eta anak anyin anu ngaran Jakatawang tapi lamun dikudukeun teh malamun anyin teu ngaku kaya budak lamun budak keukeuh hayang di aku aing nu bakal jadi saksi na ieu budak nu bakal jadi pengacarana arek mancal ka sawarga maniloka pangadilan anu pangluhur-luhurna nyata dipayuneun Otepati Jagatnata Raja Triloka daek aing jadi pengacarana didoakeun lainna naon deuleu kanca ieu budak teh maklum turunan luar biasa can turunan ti bapakna kasaktianana teh luar biasa ieu budak boga tilu kasaktian salianti manehna bisa hirup di cai bisa hirup di darat di dua alam kasaktianana bisa ngedalikeun cai oge bisa asup ka jero taneuh oge bisa mancal ka awang-awang ieu budak teh tilu kasaktian anu ngancik di ieu budak mudah-mudahan kasep Jakatawang cing salamet kasep Raden Jakatawang saparantosna kundur teh ingkang eyang nepangan kangjeng ibuna ku anjeun nyata Dewi Urang Ayu sakumaha kajantenan dipadepokan dibeunyeur beaskeun atuh ibuna nyegruk nangis teu riren-riren bingah sareng campur jeung sedih ari bingahna ieu Jakatawang baka penak jeung Bima sedihna neme ayeuna ieu Jakatawang apaleun saha nu jadi ramana anu salami ieu Jakatawangan saukur diasuh kudu jadi indungna nyata ieu Dewi Urang Ayu danaga baruna mangan saukur bapa angkat diatik tileletik diengkot-engkot tilelemet ieu Jakatawang ti bobolon nepi ka sageng kieu nanging maklum darah biru darah ningrat anu ngalir dina ieu Jakatawang ngapalukarkeun sifat kasatriaanana luar biasa saparantosna sumujud kana pangkonan ingkang ibu Jakatawang miang maksad bade maluruh di mana ayana nagara Amarta halu mampah bari jeung rasa harapan anu ageng nyata pikeun penak sareng ingkang Rama Bima